RT Garok lamun di mah itu nah di mah iya Oh, dua itu mah ya. Dua. dua mana nama Siap, siap. Assalamualaikum. 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 Di RT bisa. Ke sawah meureun. Assalamualaikum. Teh. Kumaha kitu angel amat perang sa. Nah, itu dari yang ngeganggu aing bae. Itu biasa bae Mas Tatang menagihan. Aing ke kerja ngelayap 2 jam. Lagi mau kita asup gitu. Asup ayo. Ayo, Teng. Om. Senari ini di dia biasa mandi di itu. Ya, tuker hayang di dia jadi itu bisa rubuh. Oh, nya. Mau aku bari rungkat bang. Heeh. Mata gerang nginjeman duit 20 juta bae. Jeung naon itu kita lunas usah nginjem deui bae. Kayak. Ayo, sia mau jelema lain ya. Nah, lamun iya Mas Tutung gantina Mas Tatang. Bos, Hukum itulah Mas Tatang dioper ke Bangladesh. Jadi ganti Mas Tatang eta Mas Tutung gitu. Tah, jadi gitu, Pak. Abi nu gantian. Ya, ngaran Abi Tutung Min Totong. Masya Allah, ada Adakna Bu ngaran. Titin. Mun ku aya bae ieu tatang eta tutung. Kayak mah jadi sok mah teteng meureun. Totong gua mah. Saya ketemu saya di itu, bagian di Sarida tapi Laju ngasupan moal teh. Ngasupan deui. Kelan-kelan aing mah rada penasaran ieu ngaran jelema apa ngaran buta. beneran ieu mah, ngaran jelema ieu mah. Lain bohong ieu mah. Oh, burung aya kitu. Masalah teh, jadi kieu nya ieu. Mas Tatang eta dioper ieu ku bos ka ditu lah ka Bangladesh. Oh. Jadi gantina Mas Tatang eta lah Mas Tutung. Kayak nagihan ka dieu kitu. Jadi iya nu nagihan ke Mas Tutung. Heeh. Watung ke nu ditagihna ke lain mere duit jakalah lumpat. Nu Tutung kieu mah. Masya Allah Pak, atau kira-kira bae, pir aku ku masalah ngaran orang Tutung, mun iku sieun batur. Moal ieu mah, urang mah lulusan sarjana ngaran Tutung, walaupun poek tapi masa depan cerah. Hayo kan percaya. Tok. Lah sia tukang manggul kayu balken ge. Tah, kayak Mas Tatang tah. Anu saksi bisu urang. Oh geus lah aing ulah bawa omong kadi-kadi itu. Pokona mau dibayar ka aing ya. Nah, Kudu dibayar. cocok urang eta. Iya si Tatang ditungguan mah ku aing. Ai bagian duit nyampur-nyampurkeun bae. Trengsek doang teh si Tatang. Ai giliran keur aya duit, nongol-nongol eta si Tatang. Ripuh pokona mah. Tutup peng lah. Bet ayang beb ya. Assalamualaikum. Mereka mah gitu yang berang kene geus ditutup di warung. Gua ieu geus diukel aja Pak. Orang ngobrol lah ya. Penting ya mah. Keren gitu yang bikin aku ngadarek-dek bae. Kieu yang aya panggilan seleksi TNI. Ih, apa meureun yang kamu nyalon TNI? Heuh, pokok nggak mau bae dibotakan ya. Ulu ge me botak ieu pan. Atuh pan urang ngarage jadian meureun pun aku nek ditinggalkeun. Pokok kieu yang sedih aya ieu, gembira aya. Atuh sedihna atuh urang lila moal ketemu deui ya. Maksudna lila teh apaan gembirana atuh jadi TNI pan di masa depan urang eta ge. Ame sepurong kayak gitu mah. Doakeun bae nya supaya segera ngamar urang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Bobogohan bae ya. Senari teh leuweung ya. Degna nungguan urang. Coba punten nang rada nyengrod semet ka belah digir. Ayo saya. Nah, eta. Jadi kieu berhubungnya ieu mah akhir tahun gitu nya Mas Tatang mah tutup buku gitu neuk dioper ka Bangladesh gitu. Jadi Mas Tutung nu ngagantikeun Mas Tatang gitu. Ya, Abi nu Iya. ganti. Tatang tutung. Ngan ini mah orang Ambon, orang mah orang itu aslinya mah Bangladesh. Jadi kieu Bang, ieu Abi ieu Tutung bin Totong anu ngaganti Mas Tatang. Beneran ada tutung. Mun Pantesan bin sama Totong. Oh. Tongpo. Iya sih Mas Tatang yang rek pindah ke Bangladesh. Mata urang nu ngaganti di dia. Jauhnya. Mun kayak urang nu nagihan di dia mah urang nu nagihan.
ampura ieu Mas Tatangnya. Heeh. Mas Tutung, ya. Ya, mohon. Kumaha? Eta nu kamari pannya 3 minggu. Heeh. Tengah supan. Heeh. Warerek dilunasan. Nah, tuh. Jadi Mas Tutung ya moal ka Dede doang na. Heeh. Kunaon atuh nyokot deui bae nyokot deui. Moal bisa orang. Atuh urang mau gawean ka mau gawean urang. Urang geus Eh, dipanggil we nyalon TNI urang. waduh. Euy gulu ke botak. Mantap eta. Sugan katarima gitu. Seleksi kene. Orang dek dilunasan ya Mas Tatang ya. Ya, Beraya. atuh kamari ini jembarat ya. Pokoknya mah geus lunas bae nya. Jadi Heeh. kitu Mas Tutungnya. Ya. Tong nagihan ka Dede Mas Tutung gitu bisi poho gitulah. Ya, Geus mohon. lunas ieu nu ieu mah. Ah, can poh ulah ka dia deui. Atuh ka dia ge usah sameureun. Bingung resah bercampur bucat. Otak aing. Atuh kok kunaon bisa dicitang eta motor. Atuh kamari, pokoknya ingin saukur ketemuan, hayang maksudna pas gitu. Malah disangka keur blesnoy. Kumaha coba eta? Eta ya teu mawa aing. Anjing mama dia jeung naon nyusahkeun doang dia mah. Lamun mawa aing moal sampai disita. Mana tita ngadatangan bari mawa kolot. Sedangkan kolot aing dia nyaho sorangan keur di Dubai. Atuh pan bisa kapanggih. Ai cenah bapana ka sawah. Buah-buah di blesnoy si Minul. Dia nanaon kalah nyak aing kitu. Sakit aing keur pusing awas Pancasila aing ieu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Muji bah, muji. Astaga. Lah cuma gatar bae hulu turang mah. La ilaha illallah. Mebetnya Muji, di kelapa muji. anjing gantar-gantarna. Atuh ieu mah iraha mulaina ti tadi iklan bae geus 2 jam nungguan heh. Dan ieu malah film nu kieu puguh neangan lagi drakor. Eta siano leuwih beres naon kalau ngadekem bae. Nun di sibah dek beberes naon deui. Umbah piring enggeus, sasapu enggeus, nyangu enggeus. Aing mah lain masalah rareng sakitu. Si komik geura telepon titah ka dieu. Sibah haliu-haliu amat kamari ge henteu nanaonan ieu jeung si komik. Sok bohong sia mah nok ngebohong bae. Lain eta pugu si eta si komik bae mah ku aing motor na di kilo. Atuh nanaonan bah, batur salah ge henteu. Pugu cek si Abel ya kamari sia angkung-angkungan naon eta? Non ge baca eta mah tiktokan doang. Naon buat TikTokan? Atau emang tiktokan bah, lain angkog-angkogan. Aduh. Naon, Pak? Halau sia. Main cebre-cebre muka lawang. Itu orang tadi kadang diburi. Itu cenah beneran mah kikieu yo. Kikieu melo. Apa eta? Ang dik bah bohong, orang tiktokan doang. Orang yang sanksi bisu yang mang beneran. Aing teu percaya. Nuk dikawinkeun ku aing Lain sekalian. tiktokan doang bah. Beneran mang kamari ulang ningali mang. Kikieu mah. Aing kita muka ini dikawinkeun. Ayo guys, sia ulah ka mana-mana. Ayo urang keluar. Sia kunaon deuk kitu? Hah? Ayo keluar. Ayo guys. Dia di mana kahin? Atau yang di dieu. Kita sadia pindah. Aing di bae. Ngobrol kita sadia. Luas. Aun ieu. Tak hayang mah. Tapi najis ini tubuh. Ngajak ongko. Onaran ya poe. Pokoknya mah aing mata aing nyaho lamun budak bener-bener kitu ku aing dikawinkeun. Kami jeung sa. Jeung embe. Nyinaon jeung si komik apa jeung mah. Orang mah abis siap jadi sanksi bisu emang. Atuh jeung naon jadi saksi bisu, nya bisa ngomong dia bisu mah. Oh iya nya. Atuh heuh. Kumiis eta dia boga otak. Nyinaon mang. Aju sia maksudna dia anak naon ieu lah. Abi ka dia bisi si Minul ajak di si komik Inggris. Kukumaha si Minul kan dulur abi. Oh. Dasarna ge sia kudu karunya ka dulur. Lah. Tangkurak dia mah nyusahkeun aing balen aing di akun ku dia. Berbakti-bakti nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai, iya sia yo. Kebeneran ku aing ditunggu-tunggu. Atuh kalem. Kalem. Can salaman urang Atuh kalem bae. Tenang. Oh sok ngunjak. Oh, gitu dia le.
Awas dak. Aing mah teu bisa kalem-kalem ya. Pokona mah emang geus teu ngeunaheun ya anak aing bisi kunaon bae. Justru eta urang kadi ge datang nuk ngajentrekeun. Naon dijentrekeun aing mah kadi ge titah mau kolot sia. Oh, wah, kolot nage Emang kolot sia ka mana? Di di Dubai. Dubai kolot urang mah. Nah di Dubai. Biasa jadi meeting. TKI tenan. Pan ngadenge mah aing dagang daun. Naon, dagang keripik iwong ge teu laku. Dagang daun deh. Bohong mang, belum percaya ka sia eta. Ulah sok itu dia ulah sok jadi provokator. Gitu. Oh, dasar naga aing geus teu percaya. Serius urang mah mah teu kadi galem jentrekeun. Alah, aing mah pokona mah tidak mau tahu aing mah. Pokona mah kolot sia berdatang ka dieu. La ilaha illallah. Tadi kene di Dubai. Atuh saha bae, dulur sia tah, mamang sia. Oh, bukan urang mah iya dipunclet imahna ge jauh. Masya Allah, eta hirup sia heuh. Geus kalem nya, dengekeun heulan ya aing ngaran-ngaran odeg laju sentak sengor moal beres gitu carana mah. Jadi kieu kamari teh. Urang ka dieu si babeh eueuh ka ditu. Jacek si Minul cenah tinggal sulu pokona mah eueuh kitu ti imah. Nah, orang berhubung orang cinta lopet eureun-eureun ka si Minul. Ditembaklah di dieu. Atuh modar anak aing ditembak mu ku sia. Tah kieu lah. Atuh kaheulan urang can angeus laju disekak bae. Mas urang ditembak eta menyatakan perasaan ku masih anak muda. Mantake kurang di dieu kurang pas gitu background langsung diajak ngageclok pad itu ka sawit gitu nya. Lain ku masalah cepuk-cepuk ke bisi teu percaya aya video na buktina ge. Dina si Minul, dina HP si Minul. Oh. Orang ningali mah. Terus. Repeh lah sia, repeh. Jadi kieu. Kamari urang pan ka ditu nya. Oh. Buat datang ke sawit. Si Minul pangcekelkeun ya dina HP janek tektokan ting TikTok ting penama eta ben jojogedan. Oh. Berhubung meureun si Abel jeung si eta nu ngalajukut neulina pan diburi. Jadi meureun sangkaan budak urang eukeur Barukna angkug-angkugan gitu. kitu berhubung jogetna kitu kabeneran. Kitu. Berarti sia wi. Iya, nu ieu na. Beneran mang, kurang ningali mang. Nyeun info teu Awas parau. dia kueng bel. Aku mik, aku ge. Iraha dia lewat ke pematang. Aku dia mik. Geus pokona mah. Aku mik dia. Geus ulah kitu lah. Geus repeh. Oh, geus sakitu mah aing mentah hampura. Tah. Ulang bae kitu. Aing geus ngadenge ka omongan si eta tah, si Gabel. Oh, jadi budak mah teu kuat soalna neuleunan diburi ngandeleu ungkuk-ungkuk bae meureun parukeun keur beles noy. Oh, geus sakitu mah. Oh. Laju ieu motorna di mana nu urang? Beh, itu kayak cokot be di kolong tuh. Poin di kolongkeun. Naan mun dikuat di kolong. Ajarkeun bebek meureun. Tadi nama poin di kilo eta motor sia. Waduh, percaya nu geus minta hampura. Laju eta bensin aya eueuh kira-kira. Nya jeung motorna poin dibalikeun. Pajar sampedak. Hoi, si Abel kemana? Waduh, eta si eta kalah kabur Eta deui. si eta. Brengsek eta ka mana si eta? Brengsek si eta nu lompat ka mana ira ge panggih da jongeng dipesek kulu dia ku panggih bel. Mitnah dia kana aing brengsek.